Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi keluarga Abah Yan Krep nu aya di Bandung. Mudah-mudahan sehat sadayana. Salam pangwaktos ti Kang Iip ti Kampung Dangiang, Kampung Sawah Pentas, Desa Dangiang, Kecamatan Banyarwangi, Kabupaten Garut. Alhamdulillah cepotna parantos katampi ku abdi di Depok. Atur nuhun Abah, mudah-mudahan Abah panjang yuswa, bari tiasa ibadah sakeluarga sadayana. Ku Kang Cepot didoakeun sing sehat, sing langkung majeng ngalukis cepotna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur nuhun ieu cepotna kaangge pisan ku abdi. Ku Kang Iip tanya, atur nuhun Abah, abdi dikintun ku Abah ayeuna di Bandung, tos dugi katampi ku Kang Iip di Depok ta. Mudah-mudahan sing pada maslahatnya Bah, amin. Nah urang mah urang Sunda, urang majengkeun we kabudayaan Sunda. Maknya resep kabudaya luar negeri, urang mah da urang Sunda nya Bahnya. Urang mumule ku urang bahasa Sunda teh nya, kabudayaan Sunda teh nya kitunya Mang Iip. Muhun pot, nuhun doakeun ku epotnya Abah teh sing panjang yuswa, sing sehat ku cepotnya. Muhun cepot didoakeun pisan. Mangga Abah, ku abdi didoakeun pisan ku cepotnya Bahnya, sing panjang yuswa Abah teh nya. Cepot ku doakeun. Atur nuhun kayan Krep sing saha wae jalmi anu minat pesen wayang golek, anu hobi kebudayaan Sunda, mangga diantos ku abdi ku Yan Krep di Bandung. Amin, mudah-mudahan sing aya kamajengan kapayuna, amin ya robbal alamin. Sakitu wae nya Bahnya, atos dugi abdi ka Depok ku Abah kamari dikirimkeunnya, dipesenkeun ka ditutup ka paket. Ayeuna tos katampi ku Kang Iip tah nya aya cepot teh. Aya pot nuhun, nyapotnya nuhun. Sakitu wae nya Bahnya ti abdi keluarga Mang Iip. Mudah-mudahan sehat Abah sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.